Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Minggu 4.440 di bekunya di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeulean ku penjaga, asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal teu kadeulean eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh berekan pan nyana itu boga pisah aja geus kana mah cicing tapi teu kadeulean datang aman biasa datang ke Ajidah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleut ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah. Terus saya ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspor nyana kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleut tanya mah kadeuleut barang balik mah kadeuleut meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleut jalan tah ditangkap ku askar tangkap langsung disijin jadinya langsung sidang. Begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah kaayaanna nyana bahwa cenah ngawirid itu teu kadeulean kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia. Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahimiyah 4.444 saminggu. Cenah itu mal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji. Coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah. Ya ngimpi ge untung. Masya Allah. Nah iya sholawat manjur luar biasa. Nu jelas mah seluruh para kiai, para qori, alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru kula guru kayana naklukeun kebo manggeus dibere jampe naklukeun kebo ciduhan bae cak yana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan salah tante terus itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempel di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah anda wiji ngaranna Nurul Hikmah ya. Di pondok pesantren Nurul Hikmah di Nararaga Walimatus Safar Patali putrana nunami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nutup para rugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakan musim haji asup ke Arafah, asup ke Mina, asup ke Baitullah. Untung mun teu ka Mekah
moal mangih riweuh tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah nu jelas NU aya Muhammadiyah aya Ikhwanul Muslimin aya Persis aya Persib aya Islam Khuruj aya HTI aya LDII aya NII aya komo orang lamun ka Tasikmalaya aya Islam Pegeningan aya Islam Torikoh macem-macem bari teu jelas tambah deui ku FPI di Jakarta wah loba aju urang Cisoka mah pan babarian asal dibere duit breg dek bener dek henteu milu we pokona mah pimpinan Kiai Haji Nurjaya tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot na galak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri gese jadi wali kan rada deres doang sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama ai batur mah anu di partai anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang ai santri mah pan tanggung jawab penuh ai anu paeh siap nyalateun eta ngaran tanggung jawab ya nggak tanggung jawab eta kos kitu jadi pentingna ngariung moal ya diondang teu diondang datang aing mah kajian hukum eta tanggung jawab ngaranna tah nu kos kitu tanggung jawab lain santri mah hese tadu bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri se-Indonesia kuari hanya 8 juta anu tegap nyantrina 4 juta nu 4 juta runtuh tegap nyantri 4 juta nu 4 juta bagi 2 nu daek ngaji 2 juta nu teu daek ngaji 2 juta tinggal 2 juta nu daek ngaji ka bagi 2 nu 1 juta bisa nu 1 juta henteu tinggal 1 juta nu bisa ngaji nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500 nu teu ngamalkeun 500 nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji bea kabeh budak terjara di wali kabeh gugur di tengah jalan sementak aya bahasa kuarima Islam di dunia bagaikan singa tidur jadi kermolor di singa ya kan di gudang-gudangnya tidak gudang asal ada tangkap air sama singa ya jadi orang mendongeng-dongeng nukos gitu tapi yang jeung moal eureun-eureun
tanggung jawab dah di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkan nu mana bae, enterek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas ge. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah sana mau ge nyanding ye. Tah adu batak ulah katipu urang geus beta nu geus bangeus kahareupeun siga hade. Raramean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam gesan. Da pula ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui janu modern mah teu kasupkeun kana santri tah mah. Mandalungan tah mah nu kitu mah. Nu asli santri nu sabtu tadi teh eta sakitu deui. Aduh, jan kapotong ku nu bobogohan. Aduh, kapotong ku HP bae. Ya Allah. Lamun urang nyaritakeun alam, mimiti alam teh alam arwah. Kemudian ke alam dunia, isuk pageto alam barzah, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Wallahu a'lamu bimuradih wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim opat jihad, mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuh. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali-sakali, mun 2 kali, 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero, iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu ieu. Hebat iblis ge. Ayuhan nas, malah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuh. Hei manusia orang Cisoka tak iblis ditambahan ku Cisoka tak iblis bloon.
Allah geus bardukeun munggah haji kamarana coba. Hayu geus marunggah haji. Urang Cisoka brong papeh ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Anu 2, nu 3, nu 4. Tah, lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim, hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis, bakalna jadina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh, sia nu ngomong kan? Mardud ya. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya anu mardud. Babari teh mangga sakitu bae teh. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairon mimma kana, sapulang ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, ya tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, sorga. Lamun balik ti Mekahna leuwih jore minimal angger bekos kitu, berarti hajina mardud. Memeh munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Memeh munggah haji teh osok ngabobonceng si mbak, balik teh boh tambah jeung si embok. Silaka ieu mah ieu, tah ieu mardud ieu. Da kula bandek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang, loba anu mabrur tah loba anu mardud? Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dieu. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cenah kiai mah daripada mardud mual ke Mekah dibloo. Can pugu karu geusieun mardud. Deuk mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya nu geulis. Sakitu bae. Hese bae neangan nu geulis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah. Kulitna lelemu, sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka solear tu lain deui teh. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi 2, aya anu mabrur, aya nu mardud. Sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur, nu mardud, zakat teh nu mabrur, nu mardud. Sangkilang ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat, mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya, mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur, mardud. Lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai, mardud. Cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese. Nu sakola mah neraka kabeh kan. Oh, nu ikhlas teh nu sakola mah eueuh. Eta geus hese karep di dinya doang geus kabaca. Oh, langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh. Asal niat lain lillahi ta'ala mardud, asal mardud jahanam. Tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Adzkiya inggis jasa. Santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna, hayang neangan dunya, ngelehkeun batur. Kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal. Haram sarua bae. Kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud. Jadi neangan kiai nu mabrur, neangan satiu mabrur hararese. Lolobana mardud bae kabeh. Yang lumayan mardud-mardud nya lumayan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Deui lalakon munggah haji. Lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kuku mage ka Mekah bae.
lamun baheulana teu ngajawab sanajan suki ka bina-bina tetep bae hese bae tadi ka Mekah hese bae ka jeung kumaha baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna duit teu boga dulur kabeh sararusah ngan nyana baheulana ngajawab babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan wow kabalak kamu terus datang ke Mekah ringsek ngan datang ka dituna tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae salat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid saminggu 4440 di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeulean ku penjaga asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal teu kadeulean eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh merekan pan nyana itu boga pisah ajeun geus kana mah cicing tapi teu kadeulean datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah terus saya ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspor nyana kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleu tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleu tanya tah teu ditangkep ku askar tangkap langsung disijin dirinya langsung sidang begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah keayaan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeulean kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahim niyah 4444 saminggu cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah ya ngimpi ge untung Masya Allah da ieu sholawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ka tanah suci terserah kabeh gerak Allah deuk kumaha ge di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana jelas kos gitulah di urang teh kos kitu nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i hari nu ngabangun Baitullah saha kiai nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril dilanjut ku Kanjeng Nabi Adam alaihi salam kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Kanjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kanjeng Nabi Ibrahim diinstruksikeun supaya ka Mekah
Dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteng, berangkat ke tanah suci. Datanglah kawadi, kajurang, lembah Mekah ngaranna. Didinya teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu. Didinya dipanggieunkeun saung ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar tina tangkal korma, sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma. Langsung disaungan, beres disaungan sapoe dua poe tilu poe Kanjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah. Culak-cileuk langsung naik kana onta. Cek Siti Hajar teh cek Siti Hajar ka Ibrahim, kakak meureun lagi saruanya. Kira-kira gitulah. Ieu bangunna ungkak ingkik bae endeu ka mana? Teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim. Pan bangun dek berangkat, teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan, beteungna keur gede. Secara manusiawi cek Kanjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun, pan ieu teh pagawean aing. Banyak kudu ditinggalkeun mah. Tapi instruksi Gusti Allah, Ibrahim indit deui ka Suriah. Katilu kali cek Siti Hajar, lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti. Lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat. Abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah. Ulah sieun-sieun. Kanjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat. Tengah liuk saya tikacan Kanjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita modal kitu, blong berangkat. Eta teh aya hikmah, urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu dek balik ulah nyileuk. Turutan Kanjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu urang naik ke mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Mal betak ya kan hukum ge. Segala dadah segala mal betak geus bae sakuda diceun anak urang. Geus ulah anak sangkilang dadah geus teu aing mah teu main dadah-dadahan. Turutan Kanjeng Nabi Ibrahim betah ge. Tapi lamun leudeuy geus datang ka ieu mah bapana ge bae inget bae ka anak cenah teh. Aju anak nage gundang geuti inget bae ka abah. Aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah. SMS-an sial teh budak. Eta ulah. Ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliek deui balik turutan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih teu. Cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipanggieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe dicocokan model kos kitu ulah dikamanakeun Kilu Jaya. Ulah kumaha keun antepkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah. Tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene. Tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus. Kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna kaluar semu nu hayang minum. Cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian ku nanaon. Siti Hajar langsung make beber bawa ti Suriah warna beberna beureum nu mantap dipake warna beureum beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang kata dina sinis bae. Baik anak itu ditahan make beber-beureum mantap datang ka kuari baheula mata awewe marake beber-beureum. Eta teh ti ditu da ti Siti Hajar. Kuari mah geus teu make beber awewe teh. Make bidan bae geus. Mantap darah rayut kuari mah awewe. Boga anak hiji boga anak dua sareng nu hamil bae kitu. Baheula mah ipis betul lantaran make stagen, make beber rapi. Jadi boga anak 12 teh teu gendut.
kuari mah boga anak hiji boga anak dua bau sakumaha eneng kolot bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sekolot baheula ieu mah mun aya jelema masuk kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sekolot urang baheula teangan beber awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu masyaallah hikmahna luar biasa gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang minta tulung ditinggali ku Siti Hajar teu aya terus ka Marwah ningalian jelema besi sugan aya jelema rek minta tulung teu aya neangan deui terus ka Marwah deui didinya luak lieu kasopa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah ku jangjang tak mancer cai sabarkeun ku Siti Hajar kadinya waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek Siti Hajar bari di kamanaon gitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar Zamzam 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 teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop 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 jadi eta Zamzam teh cai stop sebenarnya stop eureun gip 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 ucap urang mah eureun ulah terus bae jadi ngaran Zamzam ini mendengaran kurang cai eureun sebenarnya eta mah eta stop stop Zam 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 gede gitulah cerita Zamzam masyaallah kitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa ti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa jadilah kuari syariat mimiti urang toat sanggeusna toat kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadoa ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah kuari ge urang lamun deuk nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese asal disiapkeun bae pokona mah batuna 10 truk batu kalina 5 truk semen bae ujianana 1000 mah geus doana eta manjur teh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur kukula deuk dibere sakaligus beusi deuk ngabangun pondok ngabangun majelis ngabangun masjid doana mah tetep eta tabaruk ka Kangjeng Nabi Ibrahim wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri para ustad bersidik ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wabduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kieu macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae ka dek 3 dek 5 dek 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komo na anu sugi mah ajak ngider tadi sih ngider maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sabarang maca wadduha barengan ku ente ge nya ngomong emang naon nu kurang sagala-gala puguh wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebeja lah kasimkuring di
diijazahan eta. Begitu diijazahan eta dibaca we ku jana Wadduha muter we di dieu. Datang ke masyarakat teh kaget kiai kunaon muter we abe hanggeus. Wadduha wal laili hayo baturan ku sia Wadduha ya. Jadi urang dinya karunya bu kiai cenah muter bae urang bantuan yuk. Eta sarua jeung pelet teh lamun urang khusu kan kurang manjur. Tah lamun khusu manjur, urang mah teu khusu ge hayang manjur. Babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh. Make batu timpahkeun ka tonggongna. Aya kan nyanan kumaha dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia. Gege janang atuh sajarna mah cenah teh kudu pelet kumaha geus bogoh teh heula. Tah timpahkeun ka huluna ngudag kayak gitu jeung gua kumaha tahilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede. Gancang carita bae kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna. Ieu mah singkatna dongeng bae gede. Akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ke Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah. Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna, Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu dibangun terus ngaluhuran teu kasodorkeun maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun taraje jang naik bentukna batu dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kangjeng Nabi Ibrahim langsung batu ngapung sorangan eta kos dongeng batu ditincak esteger ngaranna ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanagaan di mana sahanu ngaremot itu seberapa batu tapi batu naik sorangan beki luhur beki naik beki luhur beki atuh seberapa teu make batu ge bisa. Iyalah keajaiban mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah kuari aya titinggalna ngaranna makom Ibrahim lain kuburan makom Ibrahim teh esteger aya tapakna dirinya tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah dibongkar ku suhu di Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan ku sabaraha doser murun potong diamankeun lah makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah. Jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh kemudian dibangun deui kurang saeutik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail. Kuari manggis indah jasa Baitullah teh ketika Kangjeng Nabi putuh Mekah langsung Kangjeng Nabi asup ka Baitullah bahkan ku Kangjeng Nabi teh harita dititah dua lawangna andai kata bakal laluasa mah teu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kangjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae Kangjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah raja sadunya aya 4 mukminani wa kafirani nu 2 mukmin nu 2 kafir nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam nomor kedua Raja Zulkarnain kafir aya 2 hiji Raja Namrud nomor kedua Raja Fir'aun cek sakal Bukhtusor cek Kangjeng Nabi wasayakulu khomisun bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5 hiji deui di akhir zaman sayakulu khomisun wal mahdi min dzurriyyati eta adalah mahdi ti anak incu kaula entek besi aya di Cisoka mahdi sing ade eta beureun teh mahdi ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung nu di Cisoka mah pengeng
bedakan berarti. Nomor kedua, ngarana sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngarana sarua jeung ngaran kaula, bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngaranna mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna, aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan, kasepna kabina-bina, gagahna nu luar biasa, dituturkeun baksana ku salasumiati 300 jelema nu bakal nuturkeunana, asal sasalaman jeung Mahdi ditembak ngebul. Asal sasalaman jeung Mahdi jadi gagah. Asal sasalaman, coba sasalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat? Hati-hati. Nah ieu engke di Mina bakal ribut gede. Perang anu luar biasa asup. Musyrikin, kafirin, munafikin asup. Ribut ke di Mina. Wah, getih pohara jasa. Ribuan jelema mararaot. Lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui urang mah babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha gitu, waktu jam duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae. Urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuat pisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siapa di Cisoka ini? Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo, nomor kedua geus loba anak zina, nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba, nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana geus teu kandeulean. Didinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau na geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain deuk ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuaripan orang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika, setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Nge surat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadisna. Lain lalagaan ieu sadis teh. Talian tembak talian tembak nyana ditembak ngebul. Mun ditanya ieu menang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Nah, kuari
acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak baik terus baik sahabat asal nurut aja tembak baik di seribuan nu korban ayeuna ternyata di Indonesia aya panggilan nu beunang di Tasikmalaya kamari di Pandegoang jelemana bangun poho lupa daratan keinget nanaon pokoknya asal nurut tembak baik iya kan ngeri ku ari tah iyalah ISIS nuku hari terus nyerang terusan teureun-eureun kan perlu biaya aneh nyana teh kapan nek ngaruntuhkeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae di lain sisi jana nek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir henteu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macak nyana teh yuk babarengan jeung Mahdi si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab Islam ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab puyang teh coba iyalah lain lalaga anu puyang eta secara global na kos kitu urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti nyaritakeun Mesir geus teu kaharti lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan nu didengekeun informasi akurat na baheula mah aya Gus Dur asal urang deuk ngadengekeun keaslianna gampang tak Gus Dur ngomong eta pasti kuari deuk saha nu didengekeun kuari deuk saha informasi nu akurat na sedengkeun kan geus steril nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungeun dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun geus itu maningan ngararaji bae bingung kuari geus anu wayah kawin anu encan wae ge maning kawin mah bisa kabur perang kabur perang Masya Allah karim nah engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam perkumpulan wali Abdal di Syam perkumpulan Asoib di Irak perkumpulan Mujabah di Mesir kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan Libanon ketika perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria lamun Asoib engke di Irak lamun Mujabah engke di Mesir engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah itu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeutnya sararasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beureum hideung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal benderana hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah numantak sahabat naros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli tapi bendera napan ka urang ge bendera kos kari itu ambalah aya malah di dia jadi nururik mah bendera nah hideung lieu ngadeulana sehingga ada ISIS boy asalna ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tu di alam arwah jawaban baheula ku ari mah tinggal ngalaksanakeun bae kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganana ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula tu hese bae henteu bae kajian kuku mage nu mentak cak ti soleh teh mah jang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kedua surat Tanah nu babari mah surat Tanah tereh teh mah ka Mekah na kajian kuku mah tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itulah
urusan tentang haji, urusan tentang Baitullah, urusan tentang sa'i, nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman, memerlukeun yakin. Lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa ku iman jeung ku yakin. Iman ayana di pendidikan Islam, pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin. Di luar pendidikan Islam iman hararese, yakin makomo. Urang ngageserkeun keyakinan kan hese ieu, ngageserkeun keyakinan teh hese. Urang teh kuari yakin kieu yakin mah aing mah ieu keyakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kukumaha kitu bae. Sebab keyakinanna urang mah kana dahar bae. Lamun keyakinanna kana dahar, sanajan isuk-isuk ka dahar uduk 2 piring ke jam 10 ditanya geus dahar encan. Ai tadi ka mah uduk lain dahar. Sebab can yakin dahar, sebab yakinna dahar. Ta ieu kehese jase gageserkeun keyakinan ibadah jadi santri teh ya. Mimiti ngaji amil, aju ngaji jurumiyah, ngaji alpiyah, terus ngaji johar maknun mantek, cuman dan lain sebagainya gampang kan. Kabelah dia ngaji usul fikih ya warokot, usul naon gitu gaya tulis jamul jeung enteng dong kos itu. Lah babari sama nu hese ge, nu hese ieu gageserkeun keyakinan. Eta mah sakadar ilmu yakin, tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin. Ti ainul yakin supaya datang ke hakul yakin. Iyalah nu hese eta manu tadi olahanna sakadal olahan zahir, tapi hayang ngageserkeun keyakinan kudu make olahanna olahan batin. Nah ngolah batin iyalah nu hese, nu dedeleuanana lain make dedeleuan nu ieu tapi make dedeleuan nu ieu, dedengianna lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu, aambeanana lain aambean nu ieu tapi aambean nu ieu. Mun geus bisa ngageser dedeleuan dedengian jeung aambean lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang. Ieu kuari kamari kula kedatangan kiai ti Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten. Istimewa Banten mah tuh. Lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta mah moal aya deui datang ka Iirah ge. Emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten, Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali. Pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba pamajikan ti Nurjaya. Atau pajakan urang lah ulanya namanya. Itu cerita batin. Urang sok jarah bae teh jaho dongengna. Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah. Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna, pamajikanana saminggu sakali. Digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin. Ngising mah lulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna. Saminggu sakali masih digenggerekeun. Pamajikan urang mah subuh ngising. Jam 7 ngising deui. Mata sarapan jam 9 deui. Engke tas dohor bodol. Atuh bae aku ngising bae ira maca Qur'ana. Apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disenserikeun ku Maulana Hasanuddin. Iraha ibadahna teh ngising bae. Tidinya lain marah. Ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar, dikurangan minum. Alhamdulillah jadi sabulan sakali. Ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali, Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali. Turutan ku sia. Eta urang mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu. Mantak bisa hihiberan ge, nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge. Kukula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae. Aya sejarahna. Nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge. Lantaran naon ieu ta ilmuna nu hese ge. Masyaallah karim. Tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna. Berarti kan dahar cara biasa. Dahar ya cara. Urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam.
awas ya ke Nurjaya ku aing mondang deui moal aing jadi berkatan tolol teh budak bangsa budin bulan sekali ngising ya Allah ya Rabbi eta urang carita ngising we kos kitu ngapyasapan teguh teger Banten teh dicekal ku jelema nu model kos kitu Masya Allah tak kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik tarolah ulah apik cara Maulana Sudin ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf ulah apik cara guru-guru orang nu kamar hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah basa kitu tak apik urang ku ari eta bae heula tah teger agama kajen kukumaha ge ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya etik mah Timur Jaya seuri adena aing gede cek nya teh moal anggeus tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa ku tujuh bae ku tujuh ku tilu la ilaha illallah pan bisa hiber ku tilu la ilaha illallah dongengna Masya Allah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka jas ka dieu asup jas ka dieu asup ke nongol bae kudu kos manuk dibawa ke Mekah diijazahan talqin baca ulah nafas tarik nafas beres beat langsung sok baca 3 kali ulah nafas tarik hibar tilu la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Banten coba ente tilu bae tilu hiber geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing coba geus peureum bae kieu bae ngabagen bae coba batur batilu da eta rahasiahan lain lalagaan Masya Allah kunaon eta batin geus bersih jasa ya Allah ya Rabbi teh urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi carita di perorangan pondok pesantren eueuh deui wal ti opat sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkan terus ka dieu mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan geus lain titipan para aulia Allah henteu salah nyen yayasan eta mah perkembangan henteu salah mangga teh mun eueuh cilaka eueuh sanawiyah aulia atuh kaditunan kumaha perkembangan dunia ngan lain titipan wali titipan para aulia Allah mah opat salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa ujian pangangankeun coba ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren jeung nu mana nu henteu narima duit di pamarentah norekat tinggal norekat tapi duit di pamarentah didaharang bae jemluk mal bisa tuh mantap baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia geus nikmat jasa ibadah peuting teh geus ngeunaheun amis jasa Masya Allah ngeunah pernah ngimpi dibawa ke surga pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin para nabi geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana geus senyum bae masyaallah nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga nu ku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di surga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi dibere ilham Ibrahim bin Adham lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir ngaranna eta tempatna di dinya teang nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu Masya Allah cak urang Mesir atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta kita kunaon
pemabok lah kakap sama nu bener nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah, katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik, kondangan jelema tukang mabok maning indit ka ditu. Apa inya nya? Iya eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adam teh aing mah nyai ilham. Berarti ti setan meureun. Eta ngadoa aja aing teh ieu ngadoa ka Gusti menta saha tibaturun ke di sorga. Mah nya setan nu ngabisiki teu kaharti. Tapi aing gak ada informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu dek balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman dek balik dek teu ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararabok. Wah. Keur ngagaya kok. Duh mabok nu naon. Ai nyana mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh digerok. Hai Ibrahim. Kadi jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit ye pan nyahoon. Wah cak Ibrahim aing eleh ye kunyana ye. Ayo ka dieu mendak ka dieu nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adam kok nyahoon aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun saha nu ngabeja aja ngobrol ge encan. Ulah sok sombong jadi ahli sorga. Aing jadi dicarekan cak. Ahli sorga mah eueuh nu sombong jeung eueuh nu egois. Ya Ibrahim, ari di masjid mah nyekelan tasbih, babarengan jeung santri ngawuruk, kadang-kadang zarah, kadang-kadang jeung masyarakat ngaji. Dupas kitu batu babari tama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah nu sok mabok tuh makhluk Allah nu sok judi tuh makhluk Allah nu sok maling tuh makhluk Allah nu sok zina. Tugas para aulia Allah, tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga. Lantaran nyana ge hate leutik lama iman ka Gusti Allah nyahoeun nyana ge ngan bergelimang ku nafsu. Nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40. Nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan kumaneh Ibrahim. Waduh santri aing bubar sakna. Tuh, kos gitulah para aulia Allah. Mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah. Mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang, diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang, tambah tugas. Ketika orang jadi kiai baheula nyantri, dahar ge jeung peda, behan teh jeung lauk asin. Ku Allah teh dipake ka cinta, dibisakeunlah ngaji, dititipanlah ilmu. Wari geus jadi kiai. Boga majlis, boga murid, masya Allah, mobilna geus sakumaha showroom. Nu leutik teh ditanya kunyana, apa jadi takabur atuh? Haju deui dakwahna ge. Pilihan. Lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh. Lamun anu moal. Eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh. Tah tugas wali, tugas ulama seperti tadi. Cek Ibrahim bin Adam mah satu kula tuh boga tugas wali mah geus ieu. Nek nasehatan opat ieu. Dinasehatan ku Ibrahim bin Adam nganasehatan pemabok mah lain cara santri. Santri mah dinasehatan ti ieu ka dieu lalaunan geuna lain nu mabok. Kudu kumaha? Oh, carana kieu cek manehanana. Poe ieu nyana mabokna ieu 5 sloki, nah isuk mah kena 4 bae. Sia ulah 5 4, ke isukna 3, Kinur Jaya mah bisa minum nyana ge dirinya deui. Atuh cilaka tah mah, lain nganasehatan anjlub. Ieu lu hese ge tah.
Itulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok, naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi, naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancruk. Eta lah hese tugas para aulia Allah teh. Samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah, imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maut, padahal teu maut dipindahkeun. Matak lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia, lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia, ulah aneh. Lamun Mbah Bolong kuburanna aya 9, ulah aneh. Kos karitulah kula ziarah ke Yordania, di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam. Zarah deui ka Baghdad, aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah, di ditu Yusa, di dieu Yusa. Carua. Ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan, Baghdad. Kok di dieu aya di ditu aya? Kos kitulah jelema-jelema galalede mah, masyaallah karim. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakadar urang make mata nu ieu, ceuli nu ieu, irung nu ieu, ribut nu aya. Teu meunang ngadenge kiai, teu meunang ngadenge nu sugih, teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya. Tapi ketika make nu ieu tiis, nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mangeunaheun bahasana, ulah pesimis ngaheurepan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul, mun kira-kira henteu kabawa ku ente kula nu mangmawakeun, mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun, kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun. Ngan ulah deuleu zahir kula, nu dideuleu adalah pelaksanaanna. Yu urang babarengan Nina, matak waktu Sayyidina Ali begeunaheun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arok. Kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula. Berarti kadeuleu ku Sayyidina Ali mah pangeran. Mun nyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu, ku ieu. Matak turun temurna ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, ka Sayyidina Husain terus tinggal urang endeup jeung henteuna jeung siap apa henteuna. Jeung masakatna deui. Nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae, barang urang jadi jelema ngeuneunahan. Baheula mah daek puasa kuari mah henteu, baheula mah daek masakat kuari mah henteu. Ieulah nu bakal cilaka. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi urang tingkatkeun iman, tingkatkeun amal, tingkatkeun Islam, kumaca la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah, minimal ba'da sholat 3 kali maca la ilaha illallah. Sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikahkeun kula, kemudian besan milu ngabesan Karangkas Bitung ka Kiai Endim peutingna maot, berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot, berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui, teu muriang deui. Loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karim, tahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, aya dina keur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae mentana. Jadi embung-embung payah mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae, nu penting mah dikiraha bae maot asal aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Beudu balik di Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kanjeng Rasul. Emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang tak kajidah kadeuleu nama ku urang Arab malulu, padahal mah malaikat didinya nyambut disasalaman ku malaikat. Lumantak disebut aja duyufur rahman, tamu-tamu pangeran, tamu-tamu Allah. Tah eta disasalaman ku malaikat jamaah haji mah timimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat, disasalaman ku malaikat. Masya Allah,
ieu teh tamu Allah teu kadeulekan ku urang ngan lamun maot urang ibadah haji urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot ta eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat mun jelema daftar kemudian teu berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana komo geus berangkat teh haji maot unggal tahun ibadah hajina engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna ditimbang amat teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot lamun dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah lamun ka Mekah kan sakali tapi lamun maut unggal tahun kamu maning mana? Tetap orang embung bayaran, embung bayar orang mah. Ya Karim, masya Allah, tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa. Oh datang ke Madinah, ulah disangka Kangjeng Nabi teu ningalikeun, ulah boga keajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makom Kangjeng Nabi macet di ditu ka dieu ka ditu di bebu salam teh pan kuari mah ka ditu kabeh keriba bisa di ditu bab Jibril bisa di dieu bisa macet anu luar biasa kula di dieu Abah di dieu ngahalangan Abah ka gencet di ditu ka dieu geus enak gencet luar biasa wah asana ieu mah paeh di dieu asana paeh cak kula ieu ini ningali Abah kula geus kikituan bae nu saja nu sarua macet ngadu di ditu ka dieu eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi langsung nya Kangjeng Nabi nage aya hadiah beres kunaon aya jelema jangkungna gedena jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1,5 meter ti jelema nu biasa kaluhur 1,5 meter di sisiran bukna kasep irungna mancung teu make kopea terus make baju putih ka dieu teu make jubah putih teu make sorban seuri bae senyum bae blek pas di hareup plek leungeunna kieu segala tuturkeun renggang gede renggang we nyunahkeun jasa terus ka hareup bareng datang zarah ka makom Kangjeng beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana rumah terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah kita kuari ke kadeuleukeun bae beungeut na katingali rambut na katingali jubah na katingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu keur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isuk keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji al Jumatu hijul fuqara salat Jumat munggah hajina nu palalaki gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae jam munggah haji ge ibadahna ka Allah di dieu urang ibadahna ka Allah Allah mah deukeut jasa ka urang di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi mantap ulah kaget lamun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae ngalaudu beres tak salat di dieu Allahu akbar urang teu sanggup salat di tempat eta lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana bae aya ieu kurang mah kudu rapi kudu malah Habib Usman mapan sholat di jalan Allah akbar sholat duha teratrit polisi tuanin ya sholat duha bae 8 rakaat Allah macet terus ka ditu Allah akbar mun Haji Jaya kuwi kos kitu atuh di penjara can ka badana Habib Usman mapan kos kitu Allah akbar ya Allah ya Rabbi gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin na ieu urang nyaritakeun ngisingna genep bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan kok dibere kuat eta ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira geus sataun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh
nyana geus bebeja bae yang geura datang kucu yang geura datang geus umur jangan teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon sataun teu ngadahar sangu nginum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang hudang kadang-kadang lempang biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan nginum doang saeutik dibere kuat ku Gusti Allah jadi aing dibere kuat mah babari dia teu muriang sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu nginum ge saeutik tadi anakna datang deui ukur ditanya kumaha ye alhamdulillah cenah bukan itu aja ngadahar sangu dan teu ngadahar sangu tapi kuat coba urang coba ulang ngadahar sangu mulai ti esuk nan urang nyiapkeun kuburan baheula nanya urang ya daya cerita tentang ibadah haji tentang pembuatan Baitullah tentang sa'i tentang jelema-jelema anu laluhur horeng kabeh ge ieu adalah kuka apikanana apik mah hate geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabrek teuing di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kiai Haji Nurjaya imamna aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi sehat ku Gusti Allah diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina bisa balik deui ka dieu kalawan salamet teu aya halangan naon itu keneh urang nu hadir di dieu mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa qawlan hasanan wa imanan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإذا الذكرى تنفع المؤمنين الآية. Tangkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al mukarramun para alimin ulama para asatid para habaib bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta lo aslina geus kamaklum lembur oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol ngaranna ge Solok Jengkol malah aja di Jakarta ngaran Solok Jengkol
oge ke kiai-kiai nu sanesna pun besan ti Kadumerak oge para besan-besan ti Bogor kumna nu haladir di dieu nu kusing kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan sami-sami urang dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit. Ieu mangan sakadar nyaritakeun soal ngaji bae. Majelis moal waka dibuka lantaran sakit ya masih kene sakit kakarak ge 50%. Geus beakna ulah hayang nyaho. Sakit karak 50% itu dihareup encan. Ieu masjid da masjid itu masjid. Ieu insyaallah dibongkar. Bakalna masjid ieu dibongkar. Dihijikeun jeung MCK jadi ngahiji engke bakalna mentak moal waka dicaritakeun ieu soal majelis sebab kahareupna jandela ge can anggeus ulah sok hajuwa ka umang omong can anggeus ulah waka umang omong kumaha bakalna kumaha engke bae ke gimana Roh Hidayat geus kajopak karak adinya nangis kolot pan kula mah budak nya kula mah keur budak kene nya geus jadi profesor kula barang geus kolot kuari nya hirup kene haju gagah bae deui atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae jam mobil gai tahun lama mah kitu-kitu bae tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin. Patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kemis ta minggu isuk henteu minggu deui minggu isuk henteu minggu deui berarti masih aya keneh waktu sabaraha tah sakitulah insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur diberi sehat, diberi semangat. Sebab tina ngaji orang bakal paham sakumaha tadi. Ieu dongeng ulama, ieu dongeng ulama. Luar biasa memang ulama mah. Tapi yang jadi ulama du bener teh hese. Gimana Roh Hidayat ieu jurusana proyek meureun. Sarua jeung ti Jamal. Yang Fudoli orang hijikeun habak da kadinya eta geus urang guari mau mulai ayeuna nu tilu kiai kiai proyek Masya Allah masalah eta bahasa kadar bahasa itu hatena mah teu beda lamun urang ningali sireum di Quran dijelaskan bahkan aya hiji sireum nu bakal asup ka sorga sireum asup ka sorga Masya Allah kusebab naon sireum teh wauh ka Allah sireum dongeng sireum loba tapi aya salah sahiji sireum anu deku ngadoa ka Gusti Allah sireum ngadoa berarti kan pohara tapi lain eta nu paling hebat sireum keluar ti liang neangan dahareun Masya Allah sanggeus tanya neangan dahareun jang dirina oge jang pamajikanana mun boga jang anakna mun boga eta sireum tilok salah balik sireum tilok salah balik pan Kimanarul Hidayat masalah balik kiai ge nya balikna teu beres tah sireum mah tilok salah balikna iyalah kehebatan sireum. Nomor kedua hudhud manuk asup ka sorga dina Al-Quran dijelaskan man ya arul hudhud
kunaon kaulah teu manuk hudhud ca Kangjeng Nabi Sulaiman aya naon dia hudhud panjang mun didongengkeun mah teu lila datang carekan ku Kangjeng Nabi heula cak manuk hudhud kula teh tas ngapak aju manggihan hiji istana penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran. Nah iyalah nu perlu dikanyahokeun cak manuk hudhud Gusti Rasul. Ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran lain ka Allah. Ieu model cak Kanjeng Nabi Sulaiman. Coba mereka ditu deui ngirim surat Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ku hudhud. Surat dibawa ku manuk hudhud kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ka Kanjeng Nabi Sulaiman yakni iman. Nah iya manuk imah lain dek nyaritakeun dongeng eta dek nyaritakeun manuk hudhud wauh ka Allah bandingkeun jeung Raja Firaun gagah aya di nyana pinter aya di nyana keistimewaan aya di nyana sugih aya manehanana moal jadi raja Firaun lamun teu sugih moal jadi pangeran nyana lamun teu hebat nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah manuk hudhud mah wauh ka pangeran tapi Raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk hudhud bae wauh ka Allah. Nah di surga bakal aya di sorga bakal aya geus puguh anjing ashabul kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih maca zikir la ilaha illallah sireum zikir ka Allah manuk zikir ka Allah manuk zikir ka Allah anjing ya anjing lamun urang deuk belajar tasawuf urang kudu nyontoh anjing mah dipeting tilok HS Aisyah tuh kan anjing batara sare dipeting oh mal aya anjing HS dipeting mal aya jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling anjing beda jeung ucing jeung nya mah tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya tilok anjing tuh Haji Jamal weh anjing hebat baca ka sorga. Tah iyalah diantarana deui nu paling hebat tawon. Masya Allah dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa jadikeun minal jibali buyuta sok jadikeun tah imah maneh tuh gunung minas syajar tuh tangkal kayu imah-imah sok dijadikeun trak bae nyanyiin imah di dinya sabaraha ratus sabaraha ribu eta tawon di dinya Masya Allah hari haju kalaluar brang neangan kembang eta sakitu lobana tah liang henteu salah tah asupna balikna teh salah tilok aya ribut tawon jeung tawon salah imah tilok aya ribut salah imah tilok ai gimana dul hidayat mah salah imah nu kuduna kan nu kolot kan nu ngorade tilu nya boga pamajikanna salah balik anu ngora mah lulu cukup yang ka neraka sakitu ge kiai iya mah cerita contoh doang tuh gitu ente iya mah contoh lamun teu adil tah eta salah imah ngaranna tapi Masya Allah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah sup kadinya jeung mawa kaistimewaan madu tawon salah sayjina aya nu bakal diasupkeun ka surga dina seluruh hewan mun ku urang dibacaan aya nu arasup ka surga sapi aya nu asup ka surga sapi tapi kula maca tina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebut natea Avicenna. Ibnu Sena teh eta teh seorang filosof, seorang pujangga, seorang ilmuwan, seorang julukanana dokter, raja dokter, malaikat dokter. Eta mah julukanana pohara, kulobana tapi terlupakan.
artinya terlupakan teh teu pernah be urang teh ya nyadap tina ilmu Ibnu Sina padahal pohara dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sina terutama filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran. Nah aya bahasa nu luar biasa diantarana nyaritakeun ruh, diantarana nyaritakeun makhluk. Lamun ku urang dibacaan urang kataji mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi ieu Ibnu Sina pohara nyana nyaritakeun saya takut terhadap sapi sebab sapi punya tanduk, dengan tanduk itulah saya takut. Budak leutik mah komo ka tanduk sapi sieun mantap kayak matador segala, lamun teu liheng ngulinkeun anak bisa dibadu. Nah iyalah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasih, tetapi cak Ibnu Sina nya nama teu boga akal bisa ditaklukkeun. Nu paling bahaya tanduk ieu adalah tanduk manawi, di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal bakal tidak mau tahu apapun yang terjadi siapapun pokoknya mah tandukna di mana geus ngagadil bahaya. Boro-boro sagede presiden, boro-boro sagede gubernur, boro-boro sagede bupati, boro-boro sagede RT, Haji Pendi bae tandukna ngamuk. Waduh, masya Allah, Karim androk merosot. Iya gara-gara tanduk ya. Tuh kan. Nah, atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun teman. Tanduk nanya nama kuari ge hudang bae. Tak ieu tanduk. Nah, nu paling bahaya adalah kiai cek Ibnu Sina adalah boga tanduk ieu osok salah ngagunakeun kiai lantaran nyana boga dalil sebab pamarentah maling tilok make dalil tanda tangan we pamarentah bupati gubernur jeung saha bae korupsi tanda tangan. Tapi kiai mah lamun korupsi teh make dalil. Nah, komo profesor mah bah, doktor bangsa kos karari. Itu dek maling teh dalil melulu nya nama. Dek maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain dokter make dalil. Tuh nya nama. Tah iyalah nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakeun salah sebab naon disatukankeun tanduk aya akal. Sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkan lantaran akalan, bisa lompat orang, bisa nyumput orang, jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakuma galak na bae ge tetap orang bisa kelid. Tetapi ketika manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Ialah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara sing ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani sarua pada ngabogaan tanduk iyalah anu ku urang kudu disadari melalui ngaji urang bakal sadar ternyata horenganan tanduk lawan naonan tak urang ngaji teh lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang dek ngaji naon bae ge tasawuf baca babari tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuhna naon di hareupeun Allah ta eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia anu Allah, ngabanggakeun ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir ketika Kangjeng Nabi Musa yang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok, begitu amprok naik kapal naik perahu lain diceritakeun eta tapi ujug-ujug aya manu piit enclak haju manehanana nginum kana laut diangkat deui pamatukna ditoel ku Kangjeng Nabi Khidir Musa tah ilmu urang teh percis okos nu nyaklak tina pamatuk manu piit ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna. Masya Allah bangga ku ilmu hijab, bangga ku dunia hijab, bangga ku turunan hijab,
bangga ku pangkat hijab hayang bener-bener ke Allah ulah aya nu dibanggakeun anta rabbi wa ana abduk Gusti pangeran abdi abdi teh hamba Gusti eta teh lain sakadar bahasa tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh pangeran urang sebagai hamba hayang datang kadinya berarti kan urang kudu ngalalakon heula tuh kudu cara Habib Rozak pan teu puguh teh isi jelema tah lain sebenarnya sebut jelema ieu masalah setengah jelema ieu mah eta keur ngalalakon mah kos kieu keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah ieu teh ya lain keur ngalalakon beureun kabur ti pamajikanna meureun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang renungkeun tina tanduk-tanduk tadi lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak tapi Ibnu Sena nyaritakeun tanduk Masya Allah panjang caritana kabelah dituna aya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah sanggeus ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai tak boga rasa aing kiai berarti tanduk teh bijil langsung diturunkan ke Gusti Allah turunkan hampir jatang ke pangkat waliun min auliyaillah turun tina pangkat kewalian turun tina pangkat kasolihinan nu nyaho iwalti dirina maksudnya dirina nyaho apa teh nyaho dirina mah kok bisa nyaho lantaran tata dina lazat ibadah jadi henteu nikmat ibadah jadi henteu nu tata dina daek hudang peuting kuari kerek bae nu tadina daek ngaji kuari henteu eta mah kos kitu mah masih kana babar ieu mah tadina lazat kan geunah urang maca Quran teh lain tamatna ngeunahna ngeunah teh lain ngeunah suara jeung makharijul huruf tapi ngeunah teh hese nyaritakeunana sebab eta mah ruhani urang teh ieu teh nyaritakeun tentang ruhani lamun tadi urang nyaritakeun teh nyaritakeun jasmani bae ulama tadi nyeleki fudoli mawaan naon ngaranna mawaan itu tadi dah mawaan konsumsi cau segala jeruk rut asa-asa maraban lauk belale nah ini urusannya kan jasmani mah urusan anda jasmani nah urusan rohani kudu lepas di urusan jasmani lamun urang encan bisa lepas tina urusan jasmani ruhani urang tetap masih kababawa ku jasmani bae